Pamuki mulus rakayu anggur sing rintit taliti mereka duta berbut lain-lain gawe lancak malam di tawaran lain-lain bagja diri bagja dengan di pageran membuka lukon budi agama jami utama Kaula Batra Bayu saking Panglaung siap bikin ngajaga ya sela petangkep ya beres sakabe para juata marut sara juata mah kudu bisa megat jajalan ya beres agaman kaum perwira tingin yakin kasalira tuh teng ijing siwa dina laku ning bebela mere mawe kasasama sama silih asik dajeku syukur para dewa geus kumpul sakabe siapkeun tanaga jeung pikiran bisa anu asup ka sawarga sawab tingali itu di sawarga Maniloka kawasan Dradi muka ngagolak terus-terusan meletus eueuh direna yakin dia bakal aya manusia anu datang ka sawarga oh bisa ditutup wae eta sila petangkep ya bisa ditutup wae supados teu asup ka Balemar Sukoda ajen jati diri bangsa pancen ulang salarea sanajan tuker jeung lara jadi bangsa jeung nagara disusul kumaha mama disusul dapuku jauh jauh di ditu di geger kalong cenah mah disusul dapuku jauh abah endin geger kalong bandin geger kalong di teyang ada pugu anggang mama teuing waju najar hati mikason kumaha bos wawan dapuku mah wajum nya awis patepang penting bos wawan bule najar hati mikasono pajalit polada bos wawana bule dapuku awis patepang suara rupina nyen
ngarawos Bapak Lurah Naringgul aya kecap dan usaati hantek kata dadi lisankeun ketua Pepadi Cianjur Abah Rustawan tapi enak dadi rasakeun. Sritinon ing pasewakan Sritinon ing pasewakan busana maneka warna Sritinon ing pasewakan busana busana maneka warna serba kapus pitenggudiana miang pancrah ing sarwa rukma renggeng manik narawata ya narawata para juata meresana juata mermanten bayar bayar dianta wisna Batara Indra Batara Bayu Batara Brahma Batara Wisnu sadayana sami-sami ngempel di Balimara Sukona unirahangan dika Allah dalam syukur bagja para dewa sakabeh Batara Indra Batara Bayu Batara Samu Batara Wisnu syukur saya di Balimara Sukona Marakato hiji tanda anjeun geus apalkan bakal kejadian tugas tilu jadi Raja Triloka Hayang Pramesti Jagatnata Batara Guru ayo naon ieu ari dimarigikeun tingali tuh kawat sadran di muka ngagolak terus-terusan meletus teh rirena naon ieu teh nu jadi sabab naon anu jadi perkarana para widadari pati ngajererit kekembangan pada samia layu kabeh estuning akibatna eta dina masalah aya anu bakal ungah ka sawarga maniloka walieur ranjeun sarerea anak-anak wa supaya ngajaga ulah nepi ka asup eta jalma
teu saha nu bakal asup ka sawarga teh. Ieu teh saha ieu teh bakal asup ka sawarga teh. Saha nu bakal datang unggah ka sawarga dituluk ku Batra Brahma. Dewa seuneu aing ieu. Bisi teu apa Brahma saking tuk sina gede. Kisi ku aing datang ka dieu. Percaya anjeun mah dewa. Percaya ya kau lagi Batra Bayu bakal disapu ku angin mulai datang jelema ka dieu. Saeutik sakali diupkeun tidak bibir kaula bakal ngapung rabeng dari ibarat niup naon eta? niup tarompet. Wah, ai poho mah tuh na make jeung dibaca sagala. Karena kita dewa ke jelema tuh. Ya teu saha kulan wa. Ya teh jalma ti mana nu bakal unggah ka sawarga teh. Geningan ieu teh lain nu sanes deui geuning dulur urang. Ari nu bakal unggah ka sawarga teh taya deui lintang ti dulur urang. Lanceuk anjeun. Nyatana Udawala anakna Kakang Semar anu nomor 2. Waduh. Kakang Dawala. Benar Brahma. Waduh. Kakang Dawala ka dieu. Teuing naon sababna pangna hayang eta unggah ka sawarga. Dina waktu ieu tadi menangkeun uga sabab sahabae anu asup ka sawarga Maniloka. Bakal mamalana tumiba ka sawarga geuning hawana panas. Panyakit nerekab sawarga atawa kawa candra di muka ngagolak terus-terusan meletus daya rirena. Para widadari cing jarerit ieu teh wajib urang sarerea dicaram supaya ulah unggah ka sawarga, ulah asup ka sawarga. Supaya bisa dijaga ku anjeun tutup eta sawarga. Atuh upami kitu carana mah eta teh apan dulur urang eta teh. Masih kene wargi atuh Dawala atuh ijinan we kula daya hak ka sawarga ai Dawala Aya hakna. Puh. Tu bisa adil teu keur sadarea. Adil teu keur ka sadarea. Sok sia. Eueuh dulur eueuh baraya. Nya. Pai metek jadi mamalama ka sawarga. Tutup we selaput tangkep lah. Sok PPKM keun ka dinya. ya atuh upami kitu carana mah atuh eta teh geuning dulur urang. Ya benar-benar Brahma kudu dijaga ulah nepi ka asup eta Dawala. Gerak kunci eta gerbang tutup. Ya lamun kitu carana mah atuh kaula teh sarua we jeung nolak. Sarua je bakal mutuskeun antara dulur jeung duduluran. Tu bisa gitu ya teh. Ana Brahma Dulur tinggal dulur, baraya tinggal baraya. Anu mah teu ngakibatkeun ka sawarga mah. teu kitu. Oh, aku udah tahu teh. Nama ka jeung dek paksa di dieu teh. Takol geura lah. Kakak dek paksa Luhung lamun dek barang kirim ka dieu. Kumaha dek ngomong malah ka dieu. Nyusahkeun di dieu. Paling dek barang penta kitu gawe mah. Heeh. ya teu nanaon atuh daya hakna. Wah, hak naon dieu teh. Teu bisa kitu. Sok geura tutup eta. Sela petangkap ulah cenah asup. Ya, bebas ku kaula mah ditutup. Ya teu nanaon atuh umur kitu. Layu ama. Para dewa
sadayana Suning ngantos anu bakal kajantenan namung sadayana tiasa nutup nyata lawang sela petangkep supados daya nu lebet unggah kasawarga dawala sareng asrajia Suning mapai-mapai situ Madira berasna nyaeta ka Tegaramat kapanasan anyuk ka sela petangkep alah dawala ieu geuring euy ngaran-ngaran sela petangkep sela teh batu meureun euy ai tangkep ditewak jadi batu nu ditewak dawala urang balik deui ieu mending urang mau balik deui aing uruh ngarumasakeun urang teh jelema sangsara geus mal bisa jelema cacak kuricakan urang asup ka sawarga cicing nu penting mah aka menuturkeun saksian we kuring nu penting mah ngadamping we aka mah lain kitu dawala da heuh da tingali bisa asup ka kumaha urang asup ka sawarga sedengkeun ieu ditutup sagala digemuk dikuncina gemokna gitu tingali tiga jumlahna ge 75-100 aduh ampun Gusti tingalikeun Gusti bakal nganter ka singsa manusia sanajan goreng jeung bener maksud salah kalawan goreng bakal nganter ngan yakin akibatna di akhirna kumaha melak hade buah hade melak goreng buah goreng jadi dina waktos ayeuna sim kuring dek nedawi di lamun teh mah bener ceheur bapak tadi kuring warga sawarga Maniloka piraku teh di aku ieu lawang pasti muka da pasti apaleun atuh nya cing kuring dek menekung heula saeutik ridho Gusti teh urang ridho ka Gusti Gusti ridho ka urang lamun urang ridho ka Gusti Gusti ke bakal ridho ka urang ikhlas kalawan ridho mudah-mudahan we ieu muka sapamunut kinuran sapana jaing tinekanan lir malam trumaping api nyatana ieu sela petangkep muka sapisan kudawala teu kantos di cepeng gerbangna atawa ieu gemukna namung paratos muka ku serangan hayu maju lah hayu lawan tingali geus muka kitu walah heueuh mana dawala atuh ka itu malikna heueuh waduh bima pohon dewek nonggongan euy nya tingali alah letek nanyak di lebak di dia ini ka itu cek kitu da bala euy sok atuh maju kayaknya maju ieu punten abdi assalamualaikum sampurasun cing atuh diborong teuing sia teh murek sampurasun wajib eta mah assalamualaikum sampurasun tungtungna punten Wasa tadi war. Aya sa tadi war. Waduh, Kakang Dawala geuning war. Neneng ludan seingrang berjuang di medan perang. Sato mati jalma mana pada
ratang ngademang datang rademan ya dawala bringkang ngeprapta datang ratang ngademang ewo magulinganan lagat dan nira ingkang samya pada kaget ningali kaget na ingkang ningali ya para dewa kaget anu taya papadana Allah dalah tu geuning para juata mermanten bayar-baya geuningan ieu dawala geus asup ka sawarga bangkaning kurang eta lawang sela petangkep ditutup rekep anu taya kayak gegep tapi geningan bener ieu teh meureunnan warga sawarga Allah dawala abdi ulan dek naon maneh ka dieu dek naon maneh ka dieu abdi nya kitu teh abdi teh dek karek nuturkeun we ulan ulah kacacanak abdi mah geus saukur ngaping abdi mah yo we kapun adi ngawal hungkul abdi mah cawe mun masian amplop ku abdi di sana aya naon maneh dawala ka dieu sanes abdi teh tumorojog tanpa larapan taya iberti angalna nya aya naon maneh aya naon anu kahiji abdi teh hoyong tepang atuh jeung ieu para inohong kitu sono hayang anyang sono kitu ka sawarga da cek bapa ge sawarga teh dulur kuring bener abdi ge aya hak ka dieu di mana maneh beda sia lain ayah hiji dewa teh pebolodog we ayo lamun aya di tumaritis aing dipebek teh kitu bebek ka dinya sok aing mah dijadikeun cobek aing mah ya dewa naon kitu-kitu teh euy jempea bisi-bisi dewa goong ke wah baheu kasaningan jadi maksud maneh kali teh dek naon sumun saperkawis abdi anyang sono nu kaduana tuh hayang tepang we jeung emang ka dieu mong naon berarti nya mong ti mana mah jeung emang sagala apan Batara Guru teh adina bapak kuring jadi meremang kuring pan kuring anaknya Bapak Semar tak itu abdi teh ka dieu teh gitu bade nya saur bapa mah da aya hak abdi teh di dieu abdi teh tinggal di kampung abdi teh tuang balihan samieu sakali teh abdi sokana gepuk we hungkul kuring teh kadang jeung uyah gep kerupuk ieu harta banda anu di sawarga saetu seueurna maneh geus aya izin ti bapa maneh sumuhun parantos izin mah matah ka dieu ge abdi kitu mal wantun atuh abdi tos divaksin ongko tos di swab ongko abdi teh ka sawarga teh kitu dari ai zaman pawayangan aya divaksin kitu aya tunggal dinten vaksin baheula da eueuh zaman pawayangan heueuh eueuh corona baheula mah aya mancal tina kolorna aya ge
Jadi maneh ka dieu teh dek nyuhunkeun eta we abdi mah nyuhunkeun harta banda da lubak libuk harta bapa teh sasuna wuri anu bapa saurna. Kumaha Pradewa? Ya eta mah ulah dipikeun atuh. Eueuh hak si Dawala. Kuring mah nyuhunkeun hak we kuring we da aya hak teh keur suratanana. Aya buktina saurna. Lamun kitu carana maneh maksa ka dewa, anu harti maneh bakal dipayahan ku dewa. Ulah eta teh dulur urang. Wah, maka jeung ulah-ulah sagala. Baraya urang ieu bakal ngakibatkeun pecahna antara dulur jeung baraya. Nya wajar we Dawala teh ka dieu teh lain unggal minggu. Lain unggal bulan, malahan ieu mah ratusan tahun. Wajar we bari jeung boga hak ka sawarga. Teu bisa kitu. Ieu teh aturan-aturan perdewa. Nyepega kieu aturan dewa heuh. Tak kicu aturan jelema mah sok loba nu dirobah. Beda jeung aturan Allah banyak. Aturan tiluhur sakitu kanapna sakieu, tiluhurna mah ngocorna mah gede, kanapna leutik kanapna mah. Biasa gitu ngan ulah dibudayakeun ceuing eta teh dolim nu kitu teh. Aya jelema dolim ka ituna bakal pinarakaeun ka ituna. Tah kitu macak jauh cing eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan. Nu macak gelar-gelarkeun wayang jak kitu tah. Piconcok keur urang ieu wayang teh. Bukaeun urang. Gambaran hirup manusia teh ieu teh wayang teh. Nah maka jeung wayang haram wayang mah haram. Haram na wayang geura sok leg-leg. Acawa dahar kulu bek dahar coba diseupan. Coelkeun ka samal wayang da banyak kahakan cek ge tak kitu haram saja. Heula tong boro kitu atuh geura sok ayeuna para kiai nyek tasbih tong batur dewek bae ieu tong nyaritakeun batur dewek ieu mah. Naon bedana tasbih jeung wayang sok. Tasbih tina kai jati wayang tina jengjen naon bedana sok. Nempokan eta mah sarua haramna cece. Sarua nyekel kai. Da bener teh sabenerna mah. Ngeun lain eta panu ditujuna lain. Jak kitu. Dewek ngomong di sae dewek. Nah nyimpang kainya jadi ngomong teh. Padahal jeung dewa. Jak kitu. Jadi maneh Dawala aya hak di dieu. Nya nuhun we aya hak mah kitu. Aya pangakuan ti salah sahiji Moal bisa dibikeun. Lamun maneh maksa akibatna maneh bakal paeh di dieu. Bakal paeh maneh dieu. Ulah maksa Dawala. Ulah maksa maneh. Sabab ieu teh aturan dewa cing saha manusia nu ungah ka sawarga anu harti di dieu la kudu ditimbal balikna anu teu itu teh ieu ka sawarga mah bakal aya hukumanana. Nepi ka kituna. Ya jadi kayak kitu. Geus poek. Geus poek jelema teh. Padahal dewa ge da manusia biasa heuh. Geura syoker ge dina alam pawayangan mah. Dek karek ngomong sorangan hungkul ieu mah keun ancep. Supaya kaharti gitu. Dalam pawayangan aya nu nguasa tilu alam. Heuh alam sawarga, alam kajinan, alam mayat marcapada, alam manusia. Geura sok kumaha lamun tong aya nu kuasa teh tilu alam. Hiji we nu kuasa mah. Mandangna kainya ulah kaitu ka dieu hiji. Sok menteu lurus kaituna grapek. Tong mandang kainya. Dalang ge hiji we tingali concorna ieu dalang ge hiji ngagerakeun wayang teh tah kudu kitu. Ampun lega euy. Macak pances jelema teh loba nu sarare aya teh euy. Ngararimpi jelema teh. Heeh. Ke geus di mana paeh darewasa. Oh iya kaduhung aing hayang balik deui kadunya cenah. Kitu macak wayahna magrib mah kudu eureun. Tak boleh si Dawala teh. Ongkoh jiga usad si Dawala mah. Magrib dek dilewat.
Geus maneh bakal ditolak ku dewa. Dicolak da wala geus balik hayu da wala. Geus mal hasil si Teh. Balik. Tong ubudunya teuing maneh teh atuh si Eling. Pikiran lecik, pikiran meh akhiratkeun si Teh, mikiran we dunya tong kitu Sabab hak kuring harta bana kudu boga da di dunya hirup teh. Di akhirat keur ka akhirat kudu kudu bekal ti dieu ieu. Kur kapikiran ku aka. Pikiran naon saja. Lamun orang boga harta bana di dunia tah kur bekal jeung keur ka akhirat Jongjon ibadah ge lamun teu boga duit tepan mikiran teu boga duit ayo duit. Cah kitu bener. Jadi boga harta di dunia teh keur bekal nyaeta keur ka akhirat. Wayahna lamun hayang deket aka oge turutan uing deket jeung naon ya wala jeung raja nu mana raja langit blegung sia tong hayang tenar pan wala kitu lin jadi jelema mah ulah hayang tenar ulah hayang payu ulah hayang beunghar sok urang mah hayang tenar di langit we urang mah maka harti ku silaing mah moal maka tepi kudu diimas ya keberona. Geus siap bakal dialungkeun ka kawasan Radi Muka. Abdi upami kitu carana abdi bakal mempertahankeun diri. Dek bela diri, dek saha anu raos, dek sanu geunah. Seks eueuh deui anu bakal nyaah ka dirina lintang di dirina sorangan. Sanajan dewa, sanajan pangagung. Tapi hak kuring mana? Kuring teh ka dieu teh henteu salah, kuring teh dek menta hak. Da bongana dikekeuweuk wae harta banana. Uyuh kudu disahokeun. Uyuh kudu dibere bawehkeun kan bariskin. Sok kadulur sorangan geus teu inget. Coba pikir. Komo kadeungeun lamun kieu carana mah. Duh, da wala kade da wala ulah hareup teuing sia. Ulah hareup teuing da wala da geus indeu. Eling da wala eling mangka eling da wala. Cicing da maneh mah keur pegek teh sarua pikiranna pegek si teh. Ulah momo kana beungeut si teh. Kieu ge dewek cek resaning anu maha kawasa. Rekep deng pak gede dewek sarua si teh. Papak sarua si teh make jeung nah tu si teh. Sok abdi bela diri. Abdi ayeuna boga hak pikeun menta rezeki atau menta harta bana di sawarga. Ulah dikekeuweuk wae atuh obong kena boga aji mumpung. Mumpung jadi batara. Mumpung beunghar, mumpung jadi pangkat, boga pangkat luhur. Mumpung ora keneh. Sok mumpung eueuhna beus sarare. Bener saja umal jadi kaituna si teh puguh. Moal mah dipasrahkeun sabab ieu teu aya tugas tinu jadi mang anjeun. Ulah ngajar lamun kitu carana kudu kepung bakul buaya mangap tewak si dawala. Oh, abdi bakal bela diri. Allah. Sama si dawala gebruskeun kana kawasan Radi Muka. Ayo dawala. Balik ke deuleu balik ya teh, mah kuat deuleu. Kanyar pi omongeun sia teh pi dosaeun deuleu hirup teh. Aduh ulah ubudunya wae sia teh. Ya kabina-bina teuingkeun bae aja beurah kadan hirup 80 tahun. Nah beri udag-udag teuing kapangkatan kabeungharan teh sia teh. Oh. Bijil ya. Aka nyarita kitu memang bener aka. Tapi kuring da di dunia teh butuh dahar.
butuh kepentingan itu ieu keun bae kuring aya harta bana loba ge ka nu penting mah urang keur nyalametkeun keur nyaho kana wujudna anu aslina anu bogana oh kecuali mah sileng berarti nyaho nya mal mungkin kuring bisa kieu lamun teu apal jeung jero-jerona waduh hade si dawalan kitu cenah paingan di kopeah sileng euy cak kitu dawala ulah ubudunya meni nyaho ngarti kuring oge sok jadi hartina kudu beunghar dunya beunghar akhirat selamat dunya kudu selamat akhirat ulah hidup pamani ku aing mah ngajar si dawala pantrang mulang kuring dek bela diri dewa naon ieu kaula Batara Bayu Batara Bayu dewa naon dewa angin aing dewa angin ari angin teh ti mana asalna cing pikir ai anjeun teh Batara aing Batara ai Batara teh naon pinter oh jadi kapintaran anjeun teh dek keur nyiksa sim kuring ulang ajar siap bangsat sok urang sia urang ulang ajar ngaledek ka aing sia lolos gusur kanya gebruskeun gara kawas candra di muka sekalian pokoknya sadu mundur pantrang mulang anjir kagoler kieu euy waduh ampun kaula pacaran naon je Batara Bayu Bayu teh dewa angin memang dewa angin nah angin teu bieu kieu goh dewa gua angin teu kamampuhan ya hayang cager teu waduh hayang cager kaula bisa kerok itu bisa asup angin mah kerok je cager waduh hebat banget pot kakang cepot hampura kaula pot lain seurin meak kenting karep bakat tingku atom ulang ajar si dawala sanajan maneh dek minta harta bana satapak meri misalkan sarajan sa dampaleungeun ku aing malibikeun taya hawak ieu mah dewa teh ieu nya panghawakna ieu ieu panghawakna pangporongosna gede kudu cocokan ku kapas sungutna teh ulang ajar sia dewa naon teh Brahma aing dewa seuneu aing paingan atuh ai sifatna seuneu mah pan kitu sifatna seuneu teh nemosok nemongkeun kagagahanana cirina kitu pan dewa mah geuning aya Batara Bayu tina angin Brahma tina seuneu aya nu tina bumi Wisnu nya aya tina cai tak kitu teh asalna manusia teh kitu nemongkeun masing-masing kagagahan Allah jeung kabageranana aya nu bageurna apa jeung nu henteuna nemongkeun kagagahan kasampurna Allah anu disebut tadi teh Jamal jeung Kamal teh apa tah kitu tah ai Wala dikumakeun dikoer kuing
Dikitu diledot sup gitu. Aduh. Udah ngajar siap. Siap. Dikumahakeun ya. Up. Wush. Berat membuat kena. Udah ngajar kia. Udah siap. Aduh. Lolos. Sok aya kene karep. Aduh ampun kaulah tobat. Bener gitu. Sok totobatan tobat we. Dek dikumahakeun deui ya. Sager euy. Geuning henteu. Santu jawala ka dieu atuh akana jadi dinya cicing we di dinya atuh. Lajo di dinya maneh mah. Supporter lain. Aduh saha teh dewa naon wala. Lain jagoan kieu si dawala euy saeucik we leuleus jungkel. Cacakan seuneu dipake leuleus. Jadi seuneu ge eleh kudu leuleus we. Ada dewana Brahma itu Brahma. Waduh ampun poc. Cager. Sok aja jawala. Jeung sok nyerikeun hate dewek jawala. Sok atuh kaynya diwulu ku dewek cagerkeun ku maneh. Ku maneh tiup ku dewek cagerkeun. Duet cager. Cager we cager. Jempe atuh sate. Waduh ampun. Si dawala euy aing mah. Dasar jelema. Jeung maledog sagala. Cager. Waduh. Ampun dawala. Ya kaulah dek itina lamun kieu. Para dewa sakabeh nu mampu munur sakabeh. Yakin geuning dawala teh luar biasa ilmu panemuna jampe pamakena. Para dewa nu 4444 tawa nu manggap mulia kagaganan. Ieu teh pertanda dewa aya kurangna atawa aya apesna sanajan bari dewa. Adi guru kumaha ye ki adi ngungkulana anak adi guru. Adi kumaha ye ngungkulana datan nirata ngadembang umang kulian rana. Datan nirata ngadembang umang kulian rana. Lagi ya ingkang samya prata samya ingkang prapta Allah adalah kumaha kiani kabeh dewa tak aya nu mampu kana kakuatan dadawala. Memang Kakang Panji dewa malayan nu mampukeun ku kaula bakal dipasrahkeun sabab aya hakna dawala. Malahan geus dicatet surat-suratna hakna dawala tina pengabdian manehna raut ratusan taun teh geus aya hakna keur dawala geus ditulis sarta hibahna jeung sagala rupana.
Ya syukur upami kitu carana. Ngan ieu teh sanajan bari kitu kaula tetep kadawala maldek masrahkeun ngan ayeuna mah cenah ka dieu we dawalana supaya ngarti naon pangna teu dipasrahkeun sabab kaula hayang nyaho akhir tina ieu perkara. Ya sae atuh upami kitu carana mah. Dawala ka dieu maneh. Hayu urang ngadeuheut ka si Mang sugane masrahkeun atuh. Hirup moka malinan rawangka alam bekasan pasti mau kalalancoan. Mang abdi ngahaturkeun sembah wong Aracana Maya ditarima dawala nuhun we atuh kumaha sehat mun Mang aya hibar pangdua ti sararea diuk maneh sumuhun kula nuhun parantos ditampi si dawala bisa tembus euy tah kitu hungkul si dawala cari kalah dah hese urang teh hayang kapanggih jeung datna anu sabenerna mah ieu we nu kieu anu didohir-dohirkeun tumuranung sarinungan katika terjadi mangsa rempuk jukung sauyunan ngatata budaya Sunda kasumanap kasumedang kaparung ka ujung cahaya sumanget urang berjuang wani tarung korban jiwa. Bugatti kadampah muraka tangatuna mah tang tuna engke kabuka Nonana mama asal suka jadi lara asal suka jadi lara temakna jadi cilaka geringanan jadi cilaka ligar naon eta teh cep pan ligar barang teh mun lepat mah silidang dosa sangkan jantan sauyunan sangkan jantan sauyunan walasan hati-hati tangatuk ngasih nage bukti senisi jadi atikan tontonan jadi tuntunan tawis tu mampikat takdir tanah sadrah tumarima saban wanci moal poho nyebatas maning pangeran saketika sedikingkir salaksan kabarat rasa hate langgeng nyantel motel wegah mun kedah paangga ayeuna layeuna kamari isukana geus
deui isukan geus beda deui Salajengna carita Ratu Natra kasorang tara kaliwat nu anyar ngarasa kulepal katemongan salariwat kieu kaget dan nirahan ningali kaget dan nirahan ningali dawala prapta Eyang Pramesti Jagat Nata Batara Guru Esuni kaget ningal dawala ilmu panemuna luar biasa dewa taya manggap mulia unirahangan dika mengkaten pengandikanipun tawala anyun dina waktu ayeuna ku kaula diijinan asup ka sawarga nganu sabenerna anyun teh naon atuh pangnahayang nyokot hak anyun ka dieu teh memang anyun aya hak sumohon kitu moal patos-patos abdi dongkap ka sawarga sareng pun lanceuk lamun abdi teu terang yen mang teh rayina pun bapak memang itu da memang bener tugas kaula aya di dieu bapa maneh aya di ditu ngan ieu teh anu sabenerna naha anjeun dawala sanes ai abdi mah ka dieu sote dumeh we kitu ai emang mah sanak-anak sararna mobil mewah imah aralus gedong sigrong pangkat laluhur ai abdi tuang oge koreh cok dar isuk henteu sore cek paribasana abdi teh peurih geuningan da di dunya mah itu loba harta mah teu dihargaan batur eueuh nu ngahargaan tara anu nanya acan da ka abdi ge kitu sok si we kulang si dawala we si Udel si Petruk jeung si Bagong tong kadewe ka dawala si teh bandeu ka cepot sastra jingga eta mah di Jawa atuh si teh hakeun bae da sarua atuh jadi urang mah eueuh nu ngahargaan ka urang mah eta akibat abdi teu gaduh harta bana teu aya panangeun kitu dan jelema ayeuna mah mandangna teh kana gamarna